Abah si isuk ini ngadurukan diharap di kebon beberes di jam sabaraha di jam 8 di jam 8 ngesan dia jeung abah teh tengah awak gitu geus sabaraha hari flu. Nah adalah lumayan pakai we teh ngadurukan jeung beberes ieu si Amu nyieun bala-bala kesukaan abah tah bala-bala tinyu. Nah, ya bala-balana, aduh, alhamdulillah, udah capek, ngesan tuh. Ya makan, jeung bala-bala. No, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, alhamdulillah. Ini si Ambo pintar ya nyina bala-bala. Biasanya abah sok meuli. Alhamdulillah. Panas dalamna aya. Nah, abah panas dalam barusu. Makan gedang. Si Amu balik ke pasar tadi sukanya. Jeung bahan bala-bala. Aduh. Alhamdulillah. Untung teladan yang si Amu apaleun. Bala-bala. Alhamdulillah. Ini sama lalu untung gak ada. Berapa ya apa baru tuh? Oh,